Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ata'ul Khurasan lan ana sapakai Ata kang bangsa Khurasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar benu sallallahu ta'ala alaihi wa Allah anhu saking Ata ya gulu ku ngucapi Ata jab ngucaping lapan idza kana khamsun kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima idza akalu riba kana al-khasab wa zalal tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi wa idza jara al-hukamu qahatal madar lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan wa idza zahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut maka tinemu apa maut wa kasaru fil nas lan akhiya wa kasura lan akhiya maut ing dalam manusia wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon wa idza ta'ada 'ala ahli dhimma kanatid daulat lan tatkala ngaliwatan batas ya si wong ala ahli dhimma ing atas ahli dhimma kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasaan ahli dhimma cek Kiai Ata al-Khurasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah idza kana khamsun di mana terjadi nulima bakal bukti nulima hiji idza akalu riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi kuari mana nu teu riba urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba kendaraan kredit riba urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba mana nun teu riba kuari timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100% kuari mana anu ribaan coba naon nu ribaan mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram sahabat kaget kudu kumaha tungke eta ibadah ka Gusti Allah ieu kuari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon teu kan dibere ku pelimbah teh biang riba kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pan pamarentah mah juri riba
urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan ai petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba mana nu teu riba iyalah ketika kaum-kaum manusia-manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khosab wazzalal gempa-gempa ambles-ambles geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia Yogyakarta gempa kamari Garut banjir teka caritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pemerintah padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia parae encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosab wazzalal di mana geus kadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan jihade hiji nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar di mana geus lalacut para jaksa para hakim para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur mana aya jaksa anu jujur boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas kiai bae ge kiai geus hese nu kudu hukuman haram tetep haram kiai masih kene ang-angan asana emang keur ieu mah haram eta budak kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram ai kuari mah ya wallahu alam lah baheula sepakat boga bank haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatul matar ditahan bakal hujan dina ayana hujan teh jadi kabarokahan biasana turun hujan teh sejuk tiis tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang haredang keneh bae baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari ieulah akibat pemutus hukum anu henteu jujur 2 nomor katilu wa idza zahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasratul nas di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bae urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rendengan ja izin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari Masya Allah geus lain rendengan silih pacok di jalan Masya Allah geus ka izin buat budak ngora anu bodoh mah masih kene rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih kene menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadenge naudzubillah summa naudzubillah min zalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik bain bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di puncak
saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu ceumana anu menteri anu ceumana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ke Inggris ke mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu jarariji aing mah ngadengeunna lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik uyuhan betah harirup di dinya uyuhan betah harirup di dinya Masya Allah nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot ke bakal ambalai kuari geus kanyataan wa idza muniyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urangna berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salah datangnya nak mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan geus dikuasai ku nya akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan hanya sekedar sebuah penghargaan hanya sekedar sebuah dunia tapi acak-acakan makan kabehan iyalah lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi tetapi aya aturan-aturan main setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati jadi gubernur urang geus teu berdaya kuari akibat urangna keneh lunak ku dunia tinggal diperhatikan ku urang kaharep lantaran negara makin bok-brok negara makin kacau negara makin amburadul lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji lain eueuh di luhur nu talar Quran tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang mana atuh ieu napas-napas Islamna
taruhlah napas-napas demokrasi na mana atuh kuari lantaran lunak terhadap ahli zimah kekuasaan bakal dicekal ku ahli zimah. Tinggal orang introspeksi negara nu sakieu gedena dicekal ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang. Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol. Digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara, berarti kan gede dicaplok ieu negara urang. Urang berpikir. Nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah. Cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah kekuasaan bakal dicekal ku ahli zimmah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang mangomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun. Negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun. Negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung kaamananana jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.